Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul istikharati wal istisyarati. Hari ieu eta adab-adaban istikharah sareng menta musyawarah atawa sareng musyawarah. Iza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun anta amala kana megawe anjeun syai'an kana hiji perkara la tadri anu henteu nyaho anjeun akibatahu kana akibatna syai' wala ta'rifu sareng henteu nyaho anjeun annal khaira kana sayaktosna anu sae pitarkihi eta dina ninggalkeun syai' au pi fi'lihi atawa dina migawena syai'. Paminal adabi mangka eta tetep tina sapalihna adab antas takhiro arien menta kaalusan anjeun rabbaka ka pangeran anjeun subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Qala ngadau sa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sa'adati bani adama eta tetep tina kabahagiaan anak Adam istikharatullahi ari menta kaalusan ka Gusti Allah wa min syaqawatihi sareng eta tetep tina kanang langsaanana Ibnu Adam tarkuhu ari ninggalkeunana Ibnu Adam istikharatallahi kana istikharah ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Wa yusanu sareng disunatkeun naon antu sholia yen salat anjeun salatal istikharati kana salat istikharah taqra'u maca anjeun pi raqatil ula dina rakaat anu kahiji qul ya ayyuhal kafiruna kana surah qul ya ayyuhal kafirun wa pitsaniyati sareng dina rakaat anu kadua qul huwallahu ahad kana surah qul huwallahu ahad. Wa qad warada sareng nyata geus datang fil hadisi dina hadis naon kana Rasulullah lapad kana Rasulullah kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimu eta ngawuruk rasulna ka urang sadayana al istikharata kana istikharah fil umuri dina pirang-pirang perkara kulliha tegasna sakabeh umur kasurati saperti surah minal qur'ani tina Al-Qur'an. Yaqulu ngadauh Nabi idza hamma ahadukum bil amri liyarka rakaataini min ghairil fardhati. Idza hamma di mana-mana bingung saha ahadukum salah saurang di antara aranjeun bil amri kana hiji perkara liyarka mangka kudu ruku ieu si ahad rakaataini kana 2 rakaat tegasna mah salat min ghairil fardhati kalawan lain salat fardu sumaliyaku tuluy ngucap ieu si ahad Allahumma inni astakhiruka bi ilmika Allahumma ya Allah inni sayaktosna abi astakhiru eta nyuhunkeun kasayan abdi ka Gusti bi nyuhunkeun pamilih kasayan ka Gusti bi ilmika kalawan ilmu Gusti wa astaqdiru sareng nyuhunkeun kapastian abdi ka Gusti bi kudratika kalawan kudrat Gusti was'alu sareng nyuhunkeun abdi ka Gusti min fadlika tina anugrah Gusti al-azimi anu agung fa innaka sayaktosna Gusti takdiru eta kawasa Gusti wala akdiru sareng henteu kawasa abdi wa ta'lamu sareng uninga Gusti wala a'lamu sareng henteu uninga abdi wa anta sareng ari Gusti allamul ghuyub eta zat anu maha uninga al ghuyuba kana pirang-pirang anu gaib. Allahumma ya Allah ing kunta lamun aya Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anna hadzal amro kana ieu urusan wazkur sareng ngucapkeun anjeun nutur anjeun hajataka kana pangabutuh anjeun khairun eta sae
li pikeun abdi pidini dina agama abdi wa ma'asyi sareng hirup abdi wa akibati amri sareng akibatna urusan abdi pakdur mangka kudu nakdirkeun Gusti hu kana itu amri li pikeun abdi wayasir sareng muga ngagampangkeun Gusti hu kana ieu sy li atawa amru li pikeun abdi sumabarik tuluy ngaberkahan Gusti li pikeun abdi fihi dina itu amru wa ing kunta sareng lamun aya Gusti ta'lamu eta uninga Gusti ana hadzal amro kana ieu urusan teh syarrun eta goreng li pikeun abdi fi dini dina agama abdi wa ma'asyi sareng dina hirup abdi wa akibati amri sareng dina akibat urusan abdi pasrif muga ngemengkolkeun Gusti hu kana ieu amru ani jauh ti abdi wasrifni sareng mengkolkeun ka abdi anhu tina itu amru wakdur sareng nakdirkeun Gusti li pikeun abdi al khaira kana anu langkung sae haitsu kana samangsa-mangsa aya ieu khair sumarodini tuluy ngaridoan Gusti ka abdi bihi ku ieu amru wallahu a'lamu bissawab.